Mana mun boga duit 1.000 triliun naik dipake naon? Ngajikeun kolot ci aing mah. Heuh puguh eta mah, tapi kan loba 1.000 triliun teh. Kolot maneh babaturan SD, SMP, SMA, kolotna ku aing dihajikeun kabeh mahi mah. Mahi lah. Adi maneh lobalin? Heeh. Ku aing kuliahkeun kabeh. Nuhun nya. Hek. Tapi eta duit 1.000 triliun lamun misalkan ditukerkeun kana 1.000-an kencring, sigana kakubur Cianjur ku duit 1.000. Oh, sigana. Motor rek meuli motor naon maneh? Piksan lah. Piraku duit 1.000 triliun meuli piksan anjing nu mahal atuh. X-Max lah X-Max. Mahal sih. Kabeuli jeung dealerna ge tapi aing mah meuli motor GP. Nah gagayaan motor GP sia sepeda ge teu bisa. Itu kan bae di supiran mah ku batur. Geus naik ojek atuh kitu mah. Tapi mobil mah minimal Lamborghini nganu ngapoe ganti teh aning. Tuh lau ngapoe teuing pajakna mahal goblok. Ih pan duit teh loba meureun make sieun ditagih pajak. Kata mental miskin keur ngahayal ge masih kana sieun ditagih pajak. Pamajikan hayang saha? Dipina Karamoy lah anjing ngeri selera nama bos nya kali pak aing mah dosen lokal atuh anjing orang luar mah hese mah kudu diajar di bahasana kari mayar guru ngeles Inggris atuh nah teuing duit loba lain masalah duit loba pan aya jelema bodoh mah atuh anger hese ngapalkeunana katanya lokal mah saha atuh da euy sok saha da loba atuh awe gulis di Indonesia teh Dewi Persik lah anjing da Dewi Persik sia mah teu lieur aing diburu-buru gitu mah si JKT48 garek mah tadina rek urang tadi bisi mana arek mah gae orang mah gampang lah neangan deui. Gaya teh lah. Anjing bagaya jika nu kapaksa gitu. Rada jual mahal pane loba duit mah tuh. Tinggal usaha ieu karena naon ngagolangkeun duitna. Make kudu usaha moal beak eta duit ti kamaot oge. Atuh pan beh tetangga teu curigaeun meureun PT usaha tara duit loba muja sugan gosip da ke diri tetangga di lembur teh. Atuh keun bae make kudu dipikiran mun nya ge anu ngomong gitu dibeli ku aing congeurna. Hanya ngeri kieu gelo. Tapi mun maneh diomongkeun ku tetangga teh berarti artina maneh keur FYP itu di lembur. Udah mau nih ngomong atuh udah segani mana loba duit mah pan mun di lembur aya acara naon ge minta sumbanganna ka maneh meureun kita pugu aing mah ngahaja ieu loba duit mah hayang usaha tapi isuk-isuk geus udang rek naon rek nempokeun batur marangkat gawe we ngahaja ka mana ada mah nuhun cenah sok sing semangat deuh eta resep oge nyamun kitu heuh nya heuh atuh resep lah jelema balangsak mah hiburanna ngahayal